Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang kasadayana patepang deui sareng simkuring pun Bisma Andika Maulana dina program Sakilat Warta. Hujan anu ngajerat sapeuting jeput ngabalukarkeun mangratus-ratus imah warga di Desa Mekar Pawawitan Kacamatan Paseh Kabupaten Bandung. Kakeum caah anu jerona tepi ka 50 cm. Saestuna caah remen ngeueum paimahan warga di eta leuleuweuk upama hujan ngecrek dina waktu nu lila. Hujan gede nu ngecrek salila genep jam ngabalukarkeun 200 unit imah warga di Desa Mekar Pawitan Kacamatan Paseh Kabupaten Bandung. Eta caah anu jerona nepi ka 50 cm teh karena palalatan limpas walungan. Tarik kolot anu teu henteu mampu nampung debit cai nu sakitu rongkahna. Eta caah teh ngabalukarkeun kagiatan warga jadi gejet warga nu boga kareuyeutan kapaksa mentaan caah sangka bisa keluar ti paimahan. Salah saurang warga Mekar Pawitan Rianti ngejaskeun caah anu ngeueum kampung Mekar Pawitan karendepan alatan jebolna tanggul disabundeureun walungan tarik kolot. Saestuna warga Mekar Pawitan ngarasa wegah kudu nyanghareup pang musibah caah nu narajang me sabaun taunna. Caah alatan limpasna walungan tarik kolot lain anu munggarana anu karendepan di eta leuleuweuk pangna kitu eta caah teh lain ukur karendapan alatan ujan anu ngecrek oge alatan sedimentasi dina dasar walungan. Pamiarsa mun sakitu warta nu tiasa didugikeun dina waktos ieu simkuring Bisma Andika Maulana pamios di Wilujeng siang.